Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wargi jamaah sadayana urang singkat baik dina ieu kesempatan jisim kuring rek ngobrolkeun kana gauhanana Syekh Hatimil Asom rahimahullah. Saur sehat tok Syekh Hatim al-azalah minasyaiton. Ari azalah teh eta teh pagawean setan. Naon ajalah teh? Burung busuk mencek urang. Burung busuk teh teteh pagawean setan. Naon make gitu sabab akibat jelema migawe hiji perkara burung busuk kadang-kadang hasilna ge tara bener. Jadi sadaya perbuatan nu sae mah tong burung busuk. Ta agama teu ngajurkeun burung busuk. Ajalah burung busuk pagawean setan dina ibadah. Ibadah burung busuk teh teteh goreng. Kalau wah ada nus ada dulu sholat gajlong boh pasawa ada naona santai we. Tong burung busuk kadang-kadang kurang masuk panasan. Jadi makmum sok panasan, jadi imam sok panasan. Tadi kayak pun nyoba dulu terus komat, komat dan naon. Urang mah temenang burung busuk dina ibadah burung busuk goreng. Komo ibadah make nafsu goreng patut. Ibadah mah kudu sesuaikeun jeung hukum. Cek hukum kieu taati. Ulah sok ngajurung kana nafsu. Amok aing meningali buat gue ke sholat. Duh. Tenang wae urang mah. Jadi aya aturanana dina ibadah. Teu meunang ibadah dibarengan jeung ajalah burung busuk. Sabab burung busuk teteh pagawean setan. Jadi setan masuk burung busuk. Kurang mah santai, tenang. Ibadah tinggali nu tenang mah. Nu tenang mah ibadah mulai langkah, mulai niat diperbaiki. Naon pake gitu? Teteh tandana dina ibadah teh santai. Rek sholat, rek sholat ningali kana pakaian bisi dina pakaian teh aya najis diilikan heula. Pakaianana geus bersih katingali badanna cek urang badan aing teh bersih atawa henteu. Belecet karek ini tanaga teu ajalah teu burung busuk. Naon make gitu tertib dari ibadah tingali gelaret karena senalna bersih atau henteu. Naon make gitu ieu rek dipake ku urang teh ibadah rek dipake ka masjid atuh senalna kudu suci bisi aya najisan. Ngasukeun senalna diatur ku agama teh burung busuk asal gajlengna nu mana wae. Deket nu kencang jeblus nu kencang heula, deket nu katuh jeger nu katuh heula, pan ulah cek agama. Asukeun suku katuh kana senal teh nu katuh heula, karek kadua nu kencang. Beres eta dina ngalangkahna ge teu ajalah teu burung busuk. Naon mah kitu? Ngalangkahna ge diawali
samemehna bismillahirrahmanirrahim wal mursaha cing pada urangna bieu rek ieu ngamingu maca eta. Kusabab agama teh ngajarkeun ka urang teh kudu tertib ulah ajalah. Naon make gitu? Sabab tertib mananaon ge kapigawe. Ulang nanaon di Islam mah ibadah. Kiih jeung ngising ibadah di Islam. Teteki jeung ngising nu jadi ibadah teh sabenerna nu make ilmu teu make ilmu mas boro-boro kiih jeung ngising salat teu make ilmu teu jadi ibadah. Nu make ilmu kiih jeung ngisingna nu ibadah teh kumaha sub teh ka WC langkahkeun suku katuhu di mana keluar di WC langkahkeun suku kenca cingari ka WC sok cokor mana geula teh dia mana nu deukeut kadang-kadang pek megeng mengaclok kurang. Jadi tong gagabah dia ibadah aya ilmu na aya ketertibanana kiih jeung ngising jadi ibadah lamun make ilmu sagawayah we ka mana pacamah naon kiih ngising ka mana we ning hareup teh jadi ibadah teh. Ta'ajalah disebutna agama tenganjurkeun model gitu agama nganjurkeun lagi urang teh kudu tertib dina sadaya perbuatan awali ke tertib tapi aya nu sunat ajalah naon buru-buru saur kanjeng naon saurna aya 5 poin anu sunat eta mah hukumna diburu-buru. Jadi teu sakur-sakur nu buru-buru pagawean setan aya tah ila khamsi kecuali cenah anu 5. Mana nu 5? Nu pertama it'amul dhaif idza nazala kahiji nu sunat buru-buru nyuguhan mun cek urang mah kasemah bila mana urang boga suguhkeun sunat teh. Jadi begitu jual semah tuh lah bade naon Kang ulah waka kitu jual teh semah Kang nganu heula ngopi heula geus eueuh kesana ka kare aya naon ieu asa luas-luas gitu kuduna. Sing urang sok nanya heula atawa nyuguhan heula nanya heula urang kadang-kadang tara dibawa-bawa acan ka imah lamun boga rezeki mah di padahal kuduna nage kaluarkeun tina ketiga urang boga suguhkeun urang keur ngeunah wok jeung pais lubang was atuh assalamualaikum di luar assalamualaikum nah buru-buru tas semah di bedol diajak nahar jeung pais lubang atawa ditanya heula urang mah eureun daang nanya heula semah aya naon tak kuduna ketika kedatangan semah lain nu kudu diburu-buru teh nanya naon pamaksudan tapi naon atuh suguhkeun heula bere heula katuangan naon anu naon mampuhna urang bahkan cenah anu hade pisan meh tanya naon karesepna itu mun kasemahan teh biasa lalaki lamun lalaki biasa guyubna sok ngopi nu tara ngopi mah teu gaul sebenarnya sok rata-rata jelema lalaki mah sok ngopi nu ngopi mah gaul tinggal rata-rata jelema tasuk teh ka imah mun dina kopi pan kopi bermacam-macam bermacam-macam karesep jelema mata tanya mun ngopi sok kopi naon kitu kuduna naon lagi gitu sabab saur Kanjeng Rasul aya hadis anu diriwayatkeun ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu saurna man at'ama ahul muslimin syahwatuhu haramahullahu ta'ala ala niron saha jelema cenah nunyuguhan kadulur muslim sesuai nyuguhan teh jeung karesep nu disuguhan
mangka Allah ngaharamkeun eta jalma ka neraka. Ieu teh nanya mata kebenaran ieu Mang Ade kuliner teh lah karesepna naon ieu ciherang dah eta ciherang itu kebenaran ieu mah nu kuliner rada elit itu ayam nu ngeunah wae urang naon nyuguhan kaya teh jelema sesuai jeung kahayangna mangka urang teh cenah diharamkeun jasad naon urang kana neraka. Urang mah biasana dah cuma olok-olok segitu ya betul. Ya saya mah olok-olok cenah. Tanya kuduna kitu. Mun ngopi sok ngopi atawa tara. Mun ngopi kopi naon kuduna kitu. Jarangnya. Jar sok aya ge kita seledutna naon hayang. Ieu naon seledutna teh. Ieu dibikeun tah kuduna kitu cenah. Nanya anu ade eta. Tak ketika jelema sok perbuat kitu kadulur muslim, mangka di akhirat saur Kangjeng Rasul nga Allah ngaharamkeun manehna na asup ka neraka. Alhamdulillah. Deh bisa-bisa kitu we urang teh. Datang sema tanya urang hoyong naon mun kabeneran kadaharan sok nuang anu amis tawa nu hasum nu pait kudu kitu. Ngeunah dia nganyang itu beneran. Keluarga. Tanya cenah ku urang naon kahayangna ketika kasemah ngan semah sing ngarti. Urang batasna jadi semah. Sabaraha si waktuna batasna urang nyemah ka batur teteh batas waktuna teh 3 poe. Jadi batas waktunya mah 3 poe. Mun urang nyemah ka dulur nu jauh 3 poe teh lah yang kalau nganteng ieu mah kebenaran di imah geus Pak dieu eueuh ragap teu aya di imah teh moal aya buat dulur jauh blong ya 3 bulan ya gedong pas teh balik-balik kunaon ieu teh dulur teh betah-betah teuing geus di jaman udan ge tongo ye teu ngarti-ngarti si orang jadi mana sugun beas tapi lu poe jatah teh jadi mun urang ngayang kadulur teteh 3 poe liwat di 3 poe urang sing ngarti ini tah di mana-mana urang semah gitu aturanna piring bumi meh nu tadi teh sunat teteh ngaburu-buru nyuguhan mereda kadahareun atawa opieun kasaha kasemah sakitu ge sudah nganu leuwih hade tanya naon si karesepna eta semah. Jadi sesuaikeun jeung kahayang anu nyuguhan. Naon mah kitu sabab sok loba geuning urang nyuguhan hideung teu sesuai jeung kahayangna ngan sok loba teu didahan. Jadi naon? Jadi we mubah. Eta. Jadi pertama urang nu meunang diburu-buru sunat hukumna pertama nyuguhan ka semah. Anu kaduana anu sunat diburu-buru teu termasuk itu pagawean setan wa tajhijul mayyit idza mata tayakhona ngaburu-buru ngurus mayit bila mana eta mayit geus yakin maotna. Orang itu ngoroknya bola. Mayit kokotan kana boy, semua gagal ya mah, nyeuh ka kuburanna. Ulah wakat can kubu jeung karna mah. Yakin teh kumaha? Yakin teh napas geus teu jalan, awakna geus tiis, hadeut keneh mah wakat. Itu ada hadeut keneh ya, ulah wakat. Nama kayak gitu, bisi mati suri. Itu, kurang yuk, panas kan ya. Kegelak, temuan, ulai temuan saja mah. Antap gelak, kira-kira 10 menit. Jadi ulah nafsu. Begitu bos, wah, masih yuk, coba menurut kene, kami kalau lah, semua gagal itu. Itu ulah wakar. Tak
Abila mana geus yakin teh maot teh geus yakin ya. Coba urang geus tiis atuh napasna geus puguh. Tuh di kacaan makan urang teh geus puguh weuna. Tasunat buru-buru naon? Pertama naon? Adusan. Adusan urang pertama atau manian teh, manian urang. Pertama, saha ahli waris. Jadi orang kiai sok sameunang. Kiai cenah gitu mah. Lain kiai ahli waris nu kuduna ge. Nya teh cenah ahli waris ngambungan sarioneun, tak karek kulikeun. Deu ahli warisna manian ku anak incuna minantuna gotong, manian. Beres di manian, tuluy dibuntal. Beres di manian tuluykeun buntal sesuaikeun jeung adat kebiasaan di urang mubasi sesuaikeun jeung kemampuan. Coba bisi kieu bisi mayit gede hutang mah cenah tong hayang 2 lapis bisa salapis sesana jual karena hutangna gitu. Tak kurang naon beres eta mayit jadi sunat di mana geus yakin ieu maotna buru-buru adusan ku ahli waris. Lamun ahli waris teu sanggupeun kulikeun teh kuduna kitu. Dikulikeun. Tah teu karana awam geus dieu gitu. Namun kitu oh bejana tah mangmaniankeun lah sok wani sabaraha bejana kitu. Dekasieun nya kunaon nya baheula lagi nyabok begitu. Tak kuduna itu teh ahli waris sok gede tinggal di kota mah ya di kota kiai mah cukup emang dulu di luhur sok cenah anukeun sok kitu gini sok kieukeun nu kaharana teh anak incuna we lamun urang kebenaran pernah ningali nu nguburkeun di kota mun di urang mah alhamdulillah aya kene kurang timna gitu hari di Sunda mau leungit di urang mah aya naon urang mah urang Sunda hari Sunda mah boga gotong royong mata urang mah biasa we wewe aya timna lalaki aya timna ulah lalaki yang pemilunya makan awe sesuatu ge ulah ieu mah cenah abuya naon bak cabak ulah awewe laki ulah laki timna aya jadi sunat sabada di adusan tuluy sunat buru-buru bungkus jadi geus di manian ulah diantep na goler urang geus beres ke di manian ulah antepkeun di goler langsung bungkus tuh bungkus ke biasa ku urang di boehan di kapasan tuh tiap naon buku-buku ditur itu ya nyurung cocokan itu sok itu harus biasa itu teu aneh di urang tadi mana geus beres meunang bungkus langsung di sholatan di sunat tong turunkeun sholatan ulah kieu maot isu antep itu bukan di manian antep kurang teh kayak cenah lah lokor we sebab we mah cenah kagum yo cara rapeun jelema keur antep mah goler cangkuleun mah kitu saya teh cangkeng bro goleran poe dikurangkeun asar ulah tidak begitu halus nama gitu begitu geletuk air maut yakin mautna buru-buru urusan adusan di mana geus di adusan mah pan rek ngaji ngeuleun bebas maksudnya sah ahli warisna ya teh kade tuh jadi nu haram ngaji teh di mana can di adusan ahli waris lain tetangga ya, ahli warisna ulah tetangga mah gae pan meureun ahli warisna teh hayang kalau menjadi kolot memeh dikubur teh tak sunat buru-buru adusan itu konsol itu yang haram juga belum jadi akan cari adusan
tuh saharamna bener kata ngomong orang mah ngan teh haram teh ke ahli waris gitu dan sok aya salah haram cenah pernah dinyarang bukan mah deui sekali diurang lain di Australia diurang ngelawan tak ahli waris nanti tong wali ajikan jadi cantik mania bah ngelawan berarti normal gitu lain jadi rahmat tak jadi siksa tak ulah ahli waris jadi adusan tak dia geus adusan pan mata surat diburu-buru adusan belum bisa hayang ngaji ahli waris dan ngajikeun tuh geus menang bungkus tuluy di salatan yuk salatan yang diurang mah diramekeun nek salatan nek nyolakeun kayak di ulah aya di lemur tapi ka senor-senor kiai aya cenah orang nyolatan dileyak cenah tanah nah tuh nyolatkeun mah nya tanggung cenah mayitna ugat ulah urang nyolat ame nyolatkeun ge lah ketika dijieun rame beres itu sunat naon dipanem kuburkeun jadi itu teh sunat ngaburu-buru eta teh kumaha cenah naon lamun seug aya tumuaneun ceuk anakna di Jakarta ulah waka tong waka abdi hayang nyabak heula tah ieu ulama berpendapat aya dua macam ceuk segolongan ulama buru-buru cenah buru-buru aja cenah mau hidup deui gitu tapi cek sebagian deui mah hege wae cenah teu naon ari aya ahli warisna hayang eta ditah nunggukeun manulah tapi ka 24 jam itu ulah itu mau tak kamari teh can kurang bener ulah mesti lu kali cenah mah ieu garet moal teh kuat ai ulah naon mah gitu sabab mayit mah hayang geura buru-buru kunaon mah gitu sabab geus ngarasa aing teh pibagaeun picirakeun jadi geus teu kuat aya nyawakeun eta teh mun cenah mayit nungguan nyobaan sirit anjing geus mulai itu tadi ngelak tak urang nyobaan bener teh hayang geura buru-buru cenah teh naon mah gitu hayang boga kata genang aing teh pibagieun picirakeun dua tah nu katilu nu meunang diburu-buru bahkan sunat hukumna ngawinkeun anak bila mana ngawinkeun anak awewe bila mana geus baleng ari urang mah saumuran 20 tahun tah pamarentah mah aturan pamarentah tungguan teu meunang anak lalaki rek awewe lamun umur can 20 tahun ceuk agama mah sunat bila mana anak geus baleng sunat buru-buru anak awewe teh dikawinkeun ari baleng budak awewe sabaraha tahun ku ayeuna 8 tahun teh geus baleng dia budak SD kelas 5 abdi ge nu hiji mah ka SMP karek kotoran nu hiji deui mah kelas 5 wis kotoran berarti umurnya 8 tahun teh aya mah budak awewe teh baleng itu pan baleng aya nu kuhen aya nu umur aya ku umur mah 15 tahun ngan jarang ayeuna mah budak balegna ku umur boro-boro awewe lalaki we geus loba nu teu ku umur sok ditanya saya balik can emosi kunaon sia balegna mimpi mata naon di mana cek agama gitu anak geus balik sunat cenah teh buru-buru dikawinkeun sunat bahkan teh sunat nawar-nawar itu tawar-tawar itu belum ada di kita bukan parawan mana sunat pada tawarkeun mana yang sabu hayam itu teh sunat buka ganjaran
lamun urang teu boga misi ari kieu urang boga cita-cita anak teh aing mah yang bisa ngaji ya masalahnya dari sekian tahun dan baik itu ilmu ber nah mah kayak gitu tinggali kurang kusabab naon agama itu ditanya alih pemerintah mah lain itu aturan anak angker 20 tahun loba we geuning teu boga apa coba loba anu naon teh palarubuh parawan oh gadis bukan perawat loba geuning gitu mata agama gitu ditanya apakah urang menjadi kolot moal boga siksaan jaga atau buku ngalakukeun pangna agama nitah gitu teh nabi nitah nyuratkeun buru-buru teh ketika boga anak perawat miga wewe dosa eta budak indung bapak ka bawah teh eta budak teh tetap jelas lah boga anak urang awewe ngaji henteu sekolah henteu pagawean bulayang geuleuh geus hade mendingan kawinkeun itu kawinkeun eta cenah we nu datang tawarkeun sabtu dan itu ada gitu makasih beda itu kira-kira kemudian tawaran maksudnya udah tawaran maksudnya kayak gitu tawarkeun ngan cenah nu paling hade mameh kasasatu nawaran teh ka kiai aya kitunya aya kitu tah hukum teh Mas nu leuwih alus mameh teh itu ka dieu teh cenah ka kiai heula nawaran teh urang mah aing mun kiai loba majikan urang mah ngomong ge kiai burung betul teh teu kanggo da kitu aturan tinggali sahabat Siti Aisyah ditikah ku Rasul teh Siti Aisyah teh kantos ditawarkeun heula ka Sayyidina Ali ku Abu Bakar teh ali cenah bisi rek eta cenah namahan bibit mun cek urang mah meureun boro-boro cenah hiji oge ninggal teh ditawarkeun deui cenah ka sahabat ngopat gini ieu kan Nabi kunaon cenah berenget kitu cenah Abu Bakar nyata cenah kuring teh nawarkeun ieu cenah budak ku teh nyangut hiji-hiji acan kumaha saur Kanjeng Rasul dah teh nyangut ka itu ka dieu makeun bae lah ku kuring itu cek Nabi saya jarang ya boga naon parawan tawar dulur ditawar-tawar anak geus balik ditawar-tawar jarang mah kayak gitu teu sesuai da ibadah teh ngaran-ngaran ibadah teh sesuai jeung nafsu malah sok pusing kalau euy menanyakeun sok pusing bae jalan boga budak teh geus gede rek naon gitu cenah urang ngabesaran cabok sakoy ke kelas gitu urang mah jadi saya ngamalkeun teh nah padahal nabi mah kitu sunah cenah di mana anak geus balik parawan sok buru-buru naon tawar-tawar kawinkeun sunat bahkan geuning ulama dan pamun gaya-gaya anak bahkan keur budak teh meunang dikawin budak keneh gitu can balik berarti usiana meureun 3 tahun 4 tahun lah terbaik meunang teh cenah kokolot teh dikawin nama kayak gitu parawang meunang dipaksa yang gede budak teh tak kali ngomongnya toya itu toya ya tuh itu teh pemajikan maneh wah nya itu bapak pan baheula mana teh dikawin tuh aya we na tuh itu teh sakit maneh ira kawin pan baheula ku bapak geus kawinkeun teh meunang teh gitu teh agama jadi keuletik naon dikawin kok dan bunga ya dari si Mas emang cek agama menang disebut gitu kawin gantung kita cenah teu bobogoh dari agama kan teu nanya bobogoh jeung teu agama nanya bobogoh ari parawan mah meunang wali maksa
dipaksa dikawinkeun. Aing gitu boga duit ya. Kebenaran aya pos dina pemajikan anak teh sakali mah. Mun aing duit 10 juta. Kawinkeun di kurang teh meunang tawan. Tapi lamun rana teu meunang. Tah rana menawali rana. Adi yang sok hayang di waliana teh kok lanceuk aya 3 umpamana sina milih. Ulah mereka uang aing menjok siapa kamu aya buah gitu aing sia ulah kitu. Jadi rama teu bisa dijodohkeun, teu bisa dipakai. Jangan biasana aing sarama lah. Da teu fungsi dipaksa. Naon mah kitu. Wah, geus kana. Ese rama. Kan teu meunang dipaksa. Tuluy deui anu wajib anu sunat diburu-buru teh wa qada'il zaini idza wajaba. Urang teh deui sunat mayar hutang teh buru-buru bila mana geus boga. Jadi di mana urang geus boga buru-buru tah sunat bayar hutang. Jadi ulah cuk coe geus boga oge udah mayar. Tuluy nu terakhir urang sunat diburu-buru teh wa taubati minazambi idza fatara. Di mana-mana urang tiba kana dosa, buru-buru cenah tobat. Sunat tobat teh diburu-buru. Amari urang, geus ngali Piala Dunia, buru-buru tobat. Ya cinuluk mineng ai tobat teh. Sunat urang teh begitu beres teh urang, Gusti abdi teh dia teh tas maksiat. Cek urang astagfirullahaladzim Gusti hapunten abdi teh. Teu abdi teh rumasa jelema gede dosa, cek urang teh buru-buru teh sunat kitu teh. Jadi ulah dah engke we dewe ka. Engke we tobat teh aing mah geus kolot ah. Aing mah ora keneh diedankeun aing mah. Lain. Jadi begitu urang tas migawe dosa, sadar buru-buru. Sebagai dosa sadar buru-buru teh sunat kitu teh. Jadi ulah dinungguan dingkekeun model urang subuh laskeun teu salat udang-udang urang teh inget jam 8 kan buru-buru di kodoan didinya tah teh lain ka waktu lohor bae ulah kitu yang telohoran henteu deui dingkeke hayo ulah tadi urang katinggalieun begitu sadar urang sok buru-buru kodoan tadinya dosa teh kitu disebut teh urang teh tobat. Tak tobat eta sunat di mana urang tas bieu dosa buru-buru jadi ulah tingkekeun. Naon mah kitu Allah cintaeun ti ka jelema nu tas migawe dosa rumasa manehna tas migawe dosa tuluy manehna tobat Allah cintaeun. Jadi urusanna tuh ngaburu-buru tobat anu sunat teh. Dan ulah dijieun tanggal landah cenah genah ka Gusti. Tuluy gitu deui. Lain gitu maksudna. Pan urang aya nu sengaja aya nu teu sengaja. Tah bila mana urang tiba kitu sok buru-buru sunat diburu-buru. Jadi mun urang rumasa boga dosa, buru-buru sing inget obat, ulah ngadaguan diengke engke pan sok loba jelema aing merek bageur teh engke geus usia sakieu. Kayak aing mah geus pangsiun betul ngaminggu kadang-kadang aing mah engke geus kieu aing merek betul ibadah teh teh bohong bungkul sabenerna aing mah engke cenah geus kabuli anu aing merek betul bohong sabenerna naon mah kitu urang ge geuning ari geus diniatan bener mah nya dek naon urang arek ketol ngaminggu geus diniatan mah betul geuning sok sanajan can kabuli naon ge yo tak sunat tak buru-buru kurang dina tobat jadi buru-buru tetep bagian setan ngan dina nu 5 eta bahkan disunatkeun urang naon migawena teh buru-buru Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ya Allah. Alhamdulillah wal afiyatan fi jasadi Allahumma wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil